Majalengka Bagja Raharja. Ngahariring yu ngahariring, ngahariring yu ngahariring. Yura ngahalang di Majalengka ngahariring. Ngahariring yu ngahariring, ngahariring yu ngahariring. Yu urang ngahalang di Majalengka ngahariring. Urang dukung pangwangunan, Urang dukung wisatana, urang dukung budayana. Dikenanjeun Majalengka Bagja Raharja. urang dukung pangwangunan, Urang dukung wisatana. urang dukung budayana. Dikenanjeun Majalengka Bagja Raharja. Ngahariring yu ngahariring, ngahariring yu ngahariring. Yu urang ngahalang di Majalengka ngahariring. Ngahariring yu ngahariring, ngahariring yu ngahariring. Yu urang ngahalang di Majalengka ngahariring. Ngahariring yu ngahariring, ngahariring yu ngahariring. Yu urang ngahalang di Majalengka ngahariring. Ibu Cinta Bangkai sareng Sangkuring Dian Aryani baris ngahibur pamiasa SMP Pusat.
biar nombokan kekurangan gaji sabulan teu nyukupan tungtung na budak gade bari jeung capek hate barang geus numpuk di pagade. Kabutuhan teureun keur listrik jeung sakola unggal bulan teu boga aya nu ngabecaan mun butuh kaperluan nginjem teu hararese cukup make KTP nurutan tatangga ka kosi pa najan mayarna unggal poe ku butuh mampu mahante sugan isuk pageto milik masahayaho anu penting di imah hejo. Sakuda ngantosan kantenan mun langi hasrat hati ngagedu hoyong patarema dina soca sanaosa kicu tepuguh rasa dabongan kapalanya mondok kita tibrakan tenan ngimpen si
satapak ngacucuk ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu diteang. Hujan angin dordar gelap taya pisan keniuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teuing. Pajar cenah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas kembang nu jadi impian sugan tea moal gagal kembang geus aya nu boga di asa hoream lempang di asa ngalayang tekasawang tianggang teka pikir pitadina anjeun ulah nyeri hate lantaran tacan pasini neangan ti panyakiteun neangan ti panyakiteun. Mapai jalan satapak ngacucuk ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu diteang. Hujan angin dordar gelap taya pisan keur nyiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teuing. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas kembang nu jadi impian sugan tea moal gagal kembang geus aya nu boga indiki asa hoream lempang ge asa ngalayang. Lamun urang hayang ningal pamandangan anu bisa nyenangkeun kana pikiran aya hiji tempat nu endah kacida ulah hilap bendungan rentang ngaranna. Komo lamun bareng dina poe minggu muda-mudi sadaya pasti karumpul papasangan dina tempat anu endah mata betah sungkan mun kedapat pisan.
angin siga nuker ngahariring cur-curna cai me pendek kuliga hate tinggal rupai daun nu katebak angin bendungan rentang ngajadi ciri nu pasti mun sore dina wanci tunggang gunung langit barem nambahan kaenah rasa duh bendungan ngajegir lir jadi saksi harita kuring ngaitkeun tali kaasih lamun urang hayang ningal pamandangan anu bisa nyenangkeun kana pikiran aya hiji tempat nu endah kacida ulah hilap bendungan rentang ngaranna